Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda pikeun kelas 2. Dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan Situ Mustika. Yuk urang titenan sasarengan. Situ Mustika. Situ Mustika ayana di Desa Purwaharja, Kacamatan Purwaharja, Kota Banjar. Situ ieu luasna 2,5 hektar. Di Situ Mustika aya pamandangan nu kalintang endahna. Tempat ieu jadi salah sahiji objek wisata nu dipikaresep ku masyarakat Banjar jeung Jawa Barat. Kaendahan Situ Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.